sanajan di kantor aya beja sidawala rek kasawarga maniloka goblok sia tot akak Kang Jurama beretot kumaha nulungan sangkan ulah kahujanan kumaha mayunganana sangkan ulah kaedanan lah mamang lamun bener sidawala rek kasawarga maniloka benang disarek syukur teu benang disarek paehan tibalan bangga Ramadi Wajib kalaresan ieu dawala sajalan sareng ieu Bima tika tebihan ieu dawala parantos ningali ieu Bima ngabadega di satengahing marga atuh binga sakalangkung euy di mana ieu keur ngahujud aya juragan Bima di hareup alah bagja agan saha iya abdi agan sahadot kalau resan pisan sidawala ka dieu sidawala laras mulur sae banget bade ulah dieu bagja deui ja teu capek aing mah teu capek meureun ka Amarta ai pangih di jalan mah minta idin semakap ya hatur agan aya beja syarek kasawarga meniru ka bener ulan aya beja syarek kasawarga bener uningati mana jawab bener syarek kasawarga aduh laras pisan agan wes naon ieu agan teh lahuta siapa kejeng hayang kasawarga naon kadieu jeung saur juragan Bima rek makalan alah beres euy mangning teu boga bekal aing iya beres jamang kalawekasan pasti bakalan joan agan padahal mah tonggal repot ngebekalan naon goblok mantap teh bekalna goblok kudu ade mah nya aing di teungeuh sian teu naon ya dagan teh bener adi syarek kasawarga dan bener jawab sia adi syarek kasawarga bener jawab agan sumuhun agan lain syarek ku abdi ge parantos dicarek ngan teu ngagugu agan ku abdi ge dicarek agan ngan teu ngagugu ka abdi mata ka abdi nutur-nutur teh bisi bener kasawarga jadi bener sumuhun agan ku abdi mah teu bisa dicarek manawi ku agan mah teu bisa dicarek carek agan podaran sakalian ieu teh kumaha tim sukses teh goblok sia teh ongkos sia teh jadi tim sukses sieun goblok sia teh nya sia mah kitu leuwih 50 pinah we sia mah tim sukses teh aing meunang teh ditu meunang diuk kagan tuman siksa nya tuman bener-bener teuing tim sukses goblok sia mah paling ka alam wiwitan hirupna kamalinaan jawang ka alam wekasan pasti mo kalangan doa
panaregang kunaon tadi benerkeun gerengait mah bos pajarah jaya Ya bos pajar kanu aja ya. saurang gerengait kanu saurang kunaon tadi dogikeun geningan Pak Haji Sutisna tadi dogikeun handelem di bantuna telem cantik gimah kan dikali-kali deui handelem mah gan eta geningan ku anak dengan nganyenyeri pikir abdi da pikir abdi kanu jauh dunungan abdi teh yeuna geuningan nu sok dibelah Riko suka teu mun panggih duh lamun panggih di batana pagaturiat geuningan suka dibeli ku pati geuning di batan pagaturiat suka dibeli ku pati jamatan mah jamatan leuwih cikuray leuwih jero batang sumur tibatan mah tibatan teu kasorang leuwih hade da puput umur kacihaur kacimenyan kahirir mah kajampang-jampang deui wiat saur kajujuna iraha patepang deui mega mendung eta mega mendung surya suruh tersamar yang gara-gara neda sauran upukuh dunungan neda jemar pangalampuran neda gongnya parangmun neda jemar hampuran duh iya abong akena bonteng loreng sebeuh di kanyerel sebeuh di kanyerel abong kena abdi goreng aiki boleh obat mah sebeuh di nyenyeri dengan abong kena abdi goreng sebeuh di nyenyeri dengan tipe barang tipe tiang di canak mah apa kidulan berjuang mati-matian
bener sirek kasawarga. Sumohon agan. Naon samaksudna kasawarga? Aya maksud pribadi we agan. Dakgor kenyagan. Sarwana jeung sia. Da abdi mah teu pipilueun. Geuning milu. Hariwang bisa kumaonam. Da jeung dulur. Cik sakali di sia. Sia dititah kumaha sia. Henteu agan abdi mah pribadi we bade kasawarga. Rek naon sia? Ku abdi ge ditaro cicing. Aing teu nanya sia. Bajirong. Jelema gareuleun ka aing kabeh nya nanya. Pada ieu teh kalucueun. Urang kumaha abdi unik. Naon sia maksudna? Aya we. Ai sia apa kasawarga aya aturanana? Nya henteu. Tuh komo kitu sia. Teu sakabeh jelema bisa asup kasawarga. Dewa geus mere ultimatum ka siap negara. Teu meunang warga nagarana ujug-ujug kasawarga tanpa izin ti dewa. Lamun sia kasawarga berarti sia bakal ngalunturkeun di bawah jeung Komara Negara Amarta. Nada abdi magan moal nyanyanak negara Amarta ieu mah pribadi. Sia warga negara Amarta. Lain urusan pribadi. Sia KTP-na Amarta. Da teu boga KTP sia bakal duruk. Agan abdi mah Wayahna sia montong. Bade we. Sia. Geus ngagerung kieu mah cilaka sia. Sada elep mogok anjir tah. Modar goblok sia. Sia kumaha tim sukses teh goblok sia teh. Nganu ngadadatkeun aing. Yeh, kumaha aing nya ini mah. Di luhur ge mancel-mancel cilek ning. Cik sia. Dibere kesempatan ku aing. Motong ini sia. Bade agan. Bangsat sia. Tot. Karep sia. Sae pangapunten kepada waji. Aula Gatot Kaca. Lurah Tamtama Negara Amarta. Saha-saha anu bakal ngalunturkeun wibawa jeung Komara Negara Amarta. Berarti bakal sing harepan jeung aing Gatot Kaca. Tong tulus sia kasawarga. Bade agan. Batakeun. Teu tiasa. Rek ngagugu moal. Moal tiasa. Alimun. Sok kitu sia teh meni sageutik. Alah, pejabat potong heureuy kitu we nya kasirieun. Jadi moal bisa dicarek sia. Moal tiasa agan. Sia bakal ngalunturkeun. Abdi mah moal nyanyanak negara Amarta, ieu mah abdi pribadi edan. Ulah. Aduh, aing. Gusti nu agung agan. Yang jarikeun aing sia tadi. Naon agan abdi mah tong dicacana kagan. Sarwana jeung sia. Agan abdi mah tong dicacana sarwana jeung sia. Amak berkain cek serikeun. Rek dari sira kumaha tuh ngasak kitu geura taeun meureun sieun ku bapana. Ulah, aduh adik aing, ampun aing. Kugu apa moal ka sia? Moal tiasa agan abdi mah bade keukeuh we ka sawarga. Lamun sia keukeuh puntang panting ku aing. Mangga teu langkung agan. Iya. Wes. Wap. Wes. 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 Wes.
Punten, makanya kasih warga goblok. Modar sia. Udang. Udang. Nya tita hudang-hudang. Edan sia. Goblok. Anjir si dawala hirup deui. Anjir sia wala teu pae dibebut-bebut. Jiga Mickey Mouse. Si dawala dipuntang banting ora cecel boncel. Jang. Hari cecel boncel naon? Gagal ginjal. Oh, jadi cecel boncel itu gagal ginjal. Wah, kagak tahu atuh itu. Kode sia. Ulah gede. Naon kan gede sia. Alah. Dek jotos dening kukupan cadaka deleng sia. Agan, Deleng. Jang. Ari deleng naon? Sedotan nu pongpet. Duh, hese teh mah. Kurang ajar dek jotos dening kukupan cadaka. Yep. Wes. Ayo. Wes. Modar. Teu acan. Edan. Jotos dening kukupan cadaka ora cecil bocil. Edan silawala. Dek banting dening gelang candragerana. Ieu gelang ditengelkeun kana batu rugrug kana sagara saat. Yap, wes. Wap, wes. Yap, wes. Modar. Teu acan. Si dawala kuat ditengel ku gelang candragerana teu mampu. Tot. Bagian sia tot. Dua, ajar, adi aing. Dawala. Edan anjir ilmu Luar biasa dawala si laing. Nah, teuing da wing mah teu naon teu bisa naon-naon. Eta Bima ngamuk beureuh si ka maneh. Si laing katinggali di tukang wae maneh dibawa di kitu. Gede. Sia dibobot-bobot. Cupet. modar. Teu ajeun. Ioi. Bima mah kagetna teh kitu. Ioi. Dek jotos dening kukupan celaka. Cos. Cas. Modar. Teu ajeun. Ioi. Dek banting dening gelang doble. Ieu gelang digadekeun teu payu komo dijual. Rasakeun. Cubet. Modal. Modar. Teu ajeun. Yoi. Edan dawala si laing. Juragan Bima meureun minta tulung ka bapana. Kumaha? Tot. Ka anakna. Tot. Saha anakna teh? Gatot gaca menyawa sepuh deui. Sia tu ngapeuting main. Kamari ngaceng nih sirah nih. Babaja ka saha? Ka anakna. Saha? Oh juragan anom. Kumaha bejana? Tot. Abdi mah teu ngiringan naga. Haling. Dan haling. Saya akan punten. Aman di dia mah ya. Dawala. Abdi agan. Sakali dia yang nanya ka maneh. Naon agan? Bener sia mereka kuat tombol. Rek dibatahkeun ka sawarga. Moal tiasa agan. Abdi mah moal tiasa imah keukeuh da moal nyanyanak agan. Abdi mah pribadi. Tapi sia negara Amarta dibawa ku sia. Teu agan moal. Sia warga negara Amarta. Aing lurah tamtama negara Amarta. Tugas aing nyata salaku stabilisator negara pikeun nangki serangan ti luar jeung ti jero. Saha-saha nu bakal ngelunturkeun di bawah jeung komara negara Amarta Gatot Kaca beganana.
abdi mah mau ngalunturkeun agan wayah sok sia lamun moal kitu tetulus ka sawarga bade agan edan sia lamun sia kekepeuteukeun berarti sia ngajak gelut ka aing naon ari agan ngajak gelut naon kajang agan ngajak di imah keneh agan sidawala teh ngajak gelut tadi mana Gatot Kaca tinggalna urang tanya ku aing anu ceulina leutik sabulah bener sia ngomong kitu demi Allah agan teu sia bro celai deui di tukang engko ini da keung di handap karena yang dugu-gubuk itu dipake dengan nujieun aya aing jadi sia ngajak gelut ka aing teu agan sana ngajak gelut agan ari agan teu wararan teuing emangna agan teu izin gelut-gelutnya abdi era naon aing ieu teh nu nongton teh seueur bakal rame dina media sosial Gatot Kaca jeung si Dawala gelut Dawala jeung Gatot Kaca gelut bakal rame ya kan aya leheungna si Dawala eleh da ku Gatot Kaca tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si Dawala kumaha teu mungkin aing eleh ku sia mungkin saja naon sia henteu anjing salah datang euy salah jalan euy dah anda penting ngacau naon sia nyir suka di tengah jauh Bima anjing goblok orang mah bisa dedelean mana jauh mana Bima nya si goblok Hanas digiihan gua aing baca Bima anjing si kayak nyaho lawan aing nya titah lawan-lawan ayo jauh sok mangga abdi mah kumadunungan titah gelut-gelut nah da abdi mah jelemana nurut kumadunungan sok wani segitu mah ongko di piwarang sok kayaknya agan parantos tega aing tega pati tega aing laras agan bener awas kan setan sia tah Dawala kitu euy Dawala alus Dawala naon sia abdi mah teu ngiringan kurang ajar sing soe nya wiap hai hebat agan woi sik sia hey boys iya woi iya what iya wise iya what boys boys Aisyah ada nawaran ka dia toh udang naon hampura titing hampura titing hampura titing goblok cesanggelang cuma goblok sungan teh Gatot Kaca mah make badong aing mah teu hampura goblok jadi dileleskeun sia ku aing teu miluan Dawala teu nanaon Dawala teu Dawala teu nanaon Dawala teh ucing kejejak hayangnya awas ayo wop
jadi aing di balang lula. Aduh, aing. Ya dawala lagrag kahanap kawas kalakai murag kaya dana. Luar biasa dunungan degreg aing boga dunungan jiga kieu ya. Nya aing nyaho teh gerakan karo ngampi teh. Gerakan kalau ngampi nembrageun dua suku kana dada musuh. Bare manehna kaluhur aing ditewak beubeutkeun ka handap. Tuluy dialungkeun. Dawala di mana lagragna aing ampun aing. Tulungan akang atuh tulungan. Teu nya aing kitu leuh. Teu ningali si Dawala. Bade itu nun. Mana saha? Imas, nyun. Pasti teh Dawala, nah teh nyaho mah. Iya. Sia ampir Dawala lagrag sia kana taneuh. Lamun teu digaburu ku aing. Ieu pahlawan kaberangan goblok. Sia teh polisi India aing geus beres datang sia mah. Aduh edan Dawala eta ilmu nya anjir. Was kalakai sia murag duh. Aduh. Eta dilumpat tina naon ai balik kitu ka puji ku aing si goblok mah. Maju syah sok iap. Wais. Patir. Wait. Ansa beraja. Wait. Dang syah. Dang. Dang. Di kumaha tut. Panca beraja, leres halus. Dang syah. Ot, apa? Siksia di ukrinya yo. Oh, tayo na naon. Panayakan goblok bro mah. Bangkong kejejak. Di kumaha tot Panca Braja Panca Marga naon sia sia udah dijawab wae atuh balawi teh salira mesti alo ampun udang sia udang Dawala udang kita hudang edan si Dawala unadi ganeng goblok dapaleun itu geus teh urang ajar sia gablek naon sia kasawarga teh eta kitu patut ha abdi mah teu gaduh naon da hirup ke teu bodo-bodo acan kan nya kita boga gan entong ngan huluan tapi kita dek reureuh teh sungut teh goblok lah bernaon bere sungut teh tajempe mah cik sia gablek naon nya panginten abdi ge ayeuna mah agan ka hartos agan manawi kikieuan teh panginten agan teh hariwang ka jisim abdi supados agan teh hariwang mah ieu we sakieu abdi naon leuleus agan areakan naon di jurung gunungan jelema gede labu ngampul lamun rek ngampul kabeh jeung aing dadalangna leungeunna dua
aya dalang itu ngeres kurang ajar bapak aing mah leles agan wis karasa mana bima teh geuning ngamru hayu hudang genut adi aing rek kasawarga anu nyarek aing nu bakal belana ge tapi bina teuing naon nyarek kesidamanan teh naon maksudna ngam bina teuing awas ya Pilwira kuai kenyang gitu. Ya hudang genut. Kalau kau genut nawe sih tapi lulus. Hah? Cacak adina komo aing lanceukna. Kabina-bina teuing hudang bemo. Awas ya, awas. Lulus nahaon geus karasa ku aing kumaha leuleusna teu bisa ngicip-ngicip acan hudang. Kalau kau genut we. Kabina-bina teu. Aduh, nyir kena batu. Sok hudang cagerkeun yang ulah percaya aing ke maneh cagerkeun ulah cing nyaah aing cing nyaah naon da cing nyaah pokona mah ngarti meureun nya cagerkeun aing ulah euy ulah kasep cing nyaah ka abi aing percaya enak kasyada wala agan percaya aing ke maneh kumaha percaya ngidinan moal kumaha sia we kitu agan iya cagerkeun aing ulah da ulah euy cingnya ka hamba da wala bisa dijejak aing nya ari agan ulah da wala ulah maka dicagerkeun da wala gawe geus-geusan abus ini kena kotak da wala. Ngarina kotak disiksa sia meureun. Heeh. Damang agan. Percaya aing ka sia. Masya we. Kalau umat sia ulah mamawan negara amarta. Moal agan. Hebat ilmu sia luar biasa itu tiap abdi agan pandeng goblok nya aing rek mantuk da ulah mangga agan masya we cagerkeun anak aing sia ini teh mun bisa si cepot cenah milu ka aing ulah da wala cing karunya aing mulus hengising moal agan pada ngiring ka sawarga ieu beres